Akang, Nyai gaduh sapu ya, yang dijual. Oh, Akang bade ngopi teu, kayak ku Nyai pangadamaleun. wah, Ye Kang, sabenerna mah sapu Nyai teh loba Kang, teu dicandak sadaya. Sagunduk di kebon, sagunduk deui ku Nyai dititipkeun ka Bu RT Kang. Tah engke lamun arek ngajual, kanyet disamper Kang. Lumayan Kang, jang meuli beas. Terus engke sasana jang meuli lauk Kang, setengah kilo mah. Ka mana Kang? ke warung beli kopi. Oh, kunaon ya si Akang? Asa aya nu aneh. Bu RT. Lah. Sepi asih euy base camp. Biasana pinu ya di dieu. Kemarin dik itu apa poe ieu mau gosip. Eh, sinarieun nyi maneh bijil ti imah tawa rek miluan ngagosip mania. Geus Bu RT ulah ngomongkeun nu kitu. Nyai teh keur menang masalah gede Bu RT. Buseng. Masalah gede masalah naon di? Si Akang Bu RT. Tapi maaf ya Bu RT. Nyai sumping ka Bu RT teh selaku Bu RT anu gaduh kawasan lingkungan. Nyemeureun Nyai sebagai masyarakat keur aya masalah gede ngaduna ka Bu RT. Sing bener gara ngomong. Bulat-bulit kana intina bae. Kieu ya Bu RT. Si Akang sapoe ieu nyecingkeun Nyai Bu RT. Ditanya ge teu nembalan saperluna. Menurut Bu RT eta kumaha Bu RT si Akang? Apa aya nu salah di diri Nyai? Nyong pantes rek nyicingkeun ge. Boga pamajikan meuni ramijut unggal poe di sasarung. Asih Bu RT kalah nyalahkan abi. Bu abi ka dieu sote ngadu ka Bu RT minta solusi Bu RT. Nya geus. Ayeuna mah kieu. Saya selaku Ibu RT yang baik akan memberi solusi kepada Nyai. Tapi kudu dilaksanakeun solusina. Solusi naon Bu RT? Mangko mikir heula. Tah, dimulai detik ayeuna Nyai balik mandi disabun disengitan dangdan nu panggelis-gelisna susul si Akang kade poho sarung tunda makena sertit. Oh, nuhun Bu RT nuhun. Nuhun nya. Nyai langsung mangkat. Basah rambutku ini. Bah, seger. Hari yang mantap. Aku sedap.
Astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Aing mah. Aja nehi. Cetar membahana kayak kue maya. Akang, ay kambing. Aduh, cetar membahana ieu mah. Pasti si Akang bakalan kamanjakeun nyai ieu mah ya. Bener cek Bu RT. Boro-boro ning si Akang dirinya sorangan ogenan. Mani memukau ningali banget sorangan. Kang, tinggalin nyai gerak. Aduh. Mandi beres lah. Ayeuna beberes heula. Nyusul si Akang. Ayeuna can diterapkeun euy. Beres. Kang, antosan nyainya. Tumpah seair, ieu muskurae. Tumne na jane kya, sapne dekae. अब तुम मेरा दिल जागे न सोता है, क्या कर रहा है, कुछ कुछ होता है, क्या कर रहा है, कुछ कुछ होता है. Akang, sampurasun Akang, rampes. Kang! Waduh, Yun, kunaon? Aduh, Yun, kunaon dia? Murah, Kang. Oh, iya tuh cepengan ayo bantuan ku Akang. Laura repot-repot, Kang. Oh, Yun ngerepotkeun kumaha yuk. Ayo. Oh, iya nana dipayun. Engko cepengan ku Iyun kitu semun nangkep ka Akang. Sok atuh, buru ya. Nah, sok cepengan ku Iyun. Ah, Begitu. siap Yun? Yuk. Ayo. Kang! Geus Kang, nyai geus teu kuat deui. Salila ieu nyai nu berjuang Kang, nahan ka nyeri, nahan ka perih hati, belaan naon, belaan rumah tangga urang Kang. Nyanyi,
Akang lepat. Lepat. Ngan seukur sakit tuh nu bisa akang ngobrolkan kan Nyai. Akang nyaho teu. Sabaraha loba cai panon nu ku Nyai dilagrakeun. Sabaraha pentingnya itu sare mikiran akang. Hampuran Nyi, akang rek robah. Robah. Geus teu kuat Nyai Kang. Lepaskeun. Nyai geus teu kuat Kang. Lepaskeun Kang. Geus eueuh deui anu kudu diomongkeun Kang. Nyai mangkat. Nyi, salah jalan. Ke mana Kang? Kunaon si Akang? Anu anu sabuna heula keluarkeun. Action. Jelekna kemana? Lah. Kela euy kemana? Laut Action. laret. Ih. Kuduna langsung ngobrol. Geus Kang. Nyai geus teu kuat deui. Ngomong naon ya euy? Hah? Lepat. Akangnya satat. Hah? Lepat. Ngan seukur sakit tuh nu bisa akang ngobrolkeun kan Nyai. Akangnya Kumaha dieu? lo batin euy. Aduh lo batin ya. Lo batin Jang. Hah? Heeh. Action. Kurang ya, kurang. Tah. Kalau lawang Jang. Tah. Tapi itu